Tahlilan ieu adalah guru kula maot di Banjar. Putra ayah Banjar Kiai Khalil. Kiai Khalil putra Mama Kiai Haji Ilyas. Mama Kiai Haji Ilyas teh asli nama orang Banten. Masih kene ka Syekh Maulana Hasanuddin. Anu guru naga Mama Ciwedus Mama Sobari. Anu harita maot pas Mama Sobari keur mingguan. Ketingali rohna ka luhur keur ngaji innalillahi wa inna ilaihi roh Mama Ilyas naik ka luhur. Maot kaciri roh urang mah paling kadenge hitut tamah imroh kaciri para solihin ya gaduh putra Mama Ilyas Banjar anu ditinggalkeun maot harita umur 17 atau 18 tahun tapi bisa neruskeun pesantren leuwih tibatan bapakna di araji kitab geledek umur sakitu biasanya makan resep memotoran ku hari ulin weaan misqala dzarratin syarra boro-boro budak kolot ge misqalan gaul jahanam badan ngomong gaul belon tak kolotnya hayang ka jahanam meureun teu boga ka isin sia nah anak bawa ajengan Khalil teh ajengan ending tah ajengan ending panggedena nu incuna dikawin ku adik kula tah Haji Toh kemudian boga anak deui ajengan kitu endun terus kebeladen awewe terus aya deui ajengan Mumu dengan kakak dengan Uun dengan Dudung ajengan kain nu bungsu ngaranna Syukur Abdus Syukur sok diukun-ukun nu neruskeun pasantren teh tayen ngaji Fathul Muin jeung sejena tah kawin deui aya teh dipaksa kawin ge ku pamajikanna jadi aya nu dipaksa kawin ku pamajikan cuma suka justru siaran bangun hayang nasib sia bae geus kitu tah cek nyai cek ni aya ne di ditu sebab aya dua kolot harita cek ni pemajikan ayah cenah kula mah hayang nyobaan di Candung kos kumaha perihna kos kumaha nyerina jeung kabita cenah kulawan sorga sudah dedaekeun aya teh naonan cek aya teh atuh ngomong deui coba cenah hayang ngarasaan di Candung ulah batur bae cenah di Candung teh masya Allah solihah jasad ngomong deui bebeneran sih pangneangankeun atuh nya ayeuna ku sebab saya neangan nu lindeuk nu sok diimah aya lah dikawinkeun tah jadi aya nu nitah kawin ku pamajikanna kawinlah akhirna boga anak hiji tayeuna ajengan Mud gitulah kisahna na ieu maot kamari poe Kemis bareng jeung kula nikahkeun di Leuwi Goong nu mantak aya di Leuwi Goong jadi nyana nikah ka putra ajengan Mumu teh putra ajengan Suyuti teh rehana nama kaditu ka Mama Nuryai ka Cirebon nu baheula julukanana Mama Suyuti teh Imam Ghazali akhir zaman ku pinter-pinterna ku
hebat-hebat dia disebut Ghazali akhir zaman nya bisa ngaji nya tasawuf hebat di loka mana tah boga anak dengan mumu boga anak awewe dikawinkeun jadi jeung bersyukur tadi jadi ayah Banjar teh bebesanan lah jeung dengan mumu ajengan mumu teh boga anak awewe tadi kawin ka bersyukur kawin deui ku adina ku Banjar keneh nu bungsu dikawin ku anak Haji Dimyati Cilongo kula geus kumaha atuh tah eta teh turunan Cirebon silsilah raya lengkap nyambung-nyambungna aya paingan disambung-sambungkeun geus kula atuh Banten kasebut nama aya reh-rehanti itu Banten itu di Cirebon nyambung Banten Cirebon keneh tah bari nu neruskeun di Banjar teh eta jangan syukur katalah jangan ukun tawadu delok itu terus atuh bisa ngaji kos teu bisa ngaji bae kitu jelema bari bisa ngaji mah teu kaciri bisa ngaji tapi wayah ngaji bisa teu kaciri bisa ngaji lalagaan heureuyan tapi wayah ngaji bisa aya nu kaciri bisa ngaji hebat wayah ngaji teu bisa si eta teh mah eta lah ilah jika kisah salila hirup yang nama Muriang be salila hirup teh dibere panyakit ku Gusti salila hirup ti leuletik terus datang ka gede datang ka maot teh boga panyakit cuman biasa bae Masya Allah sabar teu boga anak nah kemis itu babarengan jeung kula nikahkeun di Garut leuwih gook kemis kamari manehanana lamaran putra alona ka Kadungora jadi teh aya penyakit maksudna teh penyakit anu serius penyakit biasa sehat jantung sehat paru-paru sehat beres lamaran atau malikeun lamaran prasmanan dahar keur dahar sahuap dua huap tilu huap langsung maot ikir dahar maot ayah gitu ayah tuang sesuatu terus katingali kesan warabaya muncar cahayaan kembali kos umur 25 tahun terus karaget kabeh gitu berubah menjadi ngora umurnya 74 tahun nah kamari atuh karaget kabeh gitu keur dahar batak kula sok dongeng bae ulah asa maneh sehat ulah asa maneh gagah ulah asa maneh sugih wayah dicabut bae ku Gusti Allah urang dongeng maot teh loba anu eukeur di luhur beuteung pamajikan cek pamajikan ada kebelamat ya Pak Haji cenah ditu teh turun-turun diturunkeun geus jegeng nu keur nyupiran nu kapanggih ku urang di tol mangkaning teh geus puguh aya tabrakan jeung sajabana di tol cecekna teh ngantuk amat sisi heula paehan mobil langsung blat koreng maot masyaallah aya nu keur sujud loba nu keur sujud aya nu keur di hotel aya nu di Cipanas aya nu keur mandi uap duaan mangkadeng duaan keur sataranjang nya macem-macem maot pasti jeung urang bakal jeung pasti teu bisa dihindari ngan urang inget keur kumaha urang maot nah jeung di mana urang maot iyalah jadi pikiran jeung ku bahasa bada maot
geus puguh batur mah amalna magahan ngaji teu eureun-eureun silaturahmina lillahi ta'ala. Mun ditanya umur pake naon tah pake eta sedekah jelas berjuang jelas urang kuari pake naon umur tinggal introspeksi diri sebab maut pasti jasad. Nah ulah dihambur-hambur umur pake nonton TV teu kudu nyaritakeun haram halalna teu kudu tapi ngahambur-hambur waktuna. Teu kudu nyaritakeun haram halal jadi fitnah can karuhan. Can karuhan haram lah can karuhan. Lah geus pokona urang ngajaga waktu make ibadah bagus loba pisan nu ku urang kasaksian tingali maot teh itu nu sehat nu muriang nama kakana ngaranna ajengan gitu dudung parah muriang teh bisa udah parah lejar bening sawak-awak karak bisa udang geus sabaraha poe. Jadi nu diperkirakeun maot kakana heula cek urang mah nyam kolot nyam muriang aya deui kakana umur 85 tahun aya keneh nya kolot nya muriangan eta anu diperkirakeun mah maot eta nu muriangan bae kakana adina. Nah iyalah maot ya. Nah ieu maot kamari mis naon kitu jam 12 simkuring langsung ka ditu malam Jumat di Banjar kemudian pulang isuk-isuk Jumat. Nah samir tua berarti jeung simkuring tadi Banjar teh anu istiqomah itu ngajina kemudian ngimamanana jadi ngepalaan tah eta kamari maot nu kurang kuari ditahlilah. Orang doakeun mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah.